sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa katepang deui dina acara dongeng Sunda Cipuntung Jawa Tutugan. Biasana Sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau sepados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Cipuntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Harita malahan magarentas dina hatena capdana. Dede teuing euis dalah mun teu dipaksa dikawinkeun kasih Husein meureun nepi ka ruksak kieu. Meureun nepi ka ruksak kieu. Aing oge rumasa dosa. Aing sasatna anu ngojok-ngojok ka Bah Haji kawasna lamun ngajodoh ka Kang Andi mah serius teh moal nepi ka ngaramapan tunggaraha teh. Ari ayeuna ngajodoh nu teu dipikayang turug-turug dinyeri. Si Husein teh ngadon mangyelewengkeun. Husein ulah ngeunah-ngeunah maneh. Aing pasti bakal nyieun balitungan. Maneh geus nyeri adi aing. Oge geus nyiksa antep-antepan ka aing. Pasti aing bakal dipulangkeun. Tunggu maneh Husein. Itu gerentas hate Sepdana bari ngabuleud-buleud beureup sasahun tuna ti kekerat. Pentingna waktu saimah-imah ngaliung pok bae Sepdana nyarita. Yen isuk manehna dek kaleles dek nepungan jeung Husein. Kunaon sababna beuteung moal siga nu geus miceun pamajikan wae. Dek jeung saha dana ceuk Pak Haji lamun jeung Andi kumanehna rek diulag lantaran geus kairung moal pihadeun. Bade sareng Mang Amir we atanapi Pak Adria. Jeung Adria we lantaran Ki Amir mah isukan rek dititah ngomean kanang munding. Ngan kade we dana ulah tetereges kudu malapah gedang. Pak Haji ngawawadianan moal bah ma tatah nanaon Sepdana saterus nama nanyakeun ka adina ebreh kanya dina sorot panon nu pinu kadeudeuk. Sangemkeun we euis tos jag-jag. Upami teu aya pamengan mah papageun. Ulah kais jag-jag kumaha can sehat bener. Euis teh Sepdana satengah ngalangan bakuna mah hatena teu mikeun. Lamun adina kaleles nuturkeun salakina lantaran geus katoong ka bakal namahan katunggaraan be. Sawios bade maksakeun be. Hawatos ka Kang Husein. Panginten teh nu ngawulaan. Ari euis di dieu siga nu raos-raos cik kana kewajiban. Ceuk nyi euis dari anakal. Memang manehna hayang kaleles teh lain dijieunnan, tapi oge hayang ngawulaan nu jadi salaki. Lantaran can bisa migawe nu berat-berat. Tapi samata-mata keur nengtremkeun hate sabab Andi ayeuna aya di Cipancar. Anu sasatna gambaran Andi teh kumanehna keur diusahakeun saeutik-eutik dipohokeun. Ngadenge kitu teh Sepdana mah malah sama ngugulug nafsuna ka Jang Husein. Kumaha sikap adina anu sakitu madepna kanu jelas jadi salaki. Kali-kali kadon nyeri. Hampir-hampiran harita Sepdana nyaritakeun kumaha kalakuan Jang Husein anu sabenerna. Ricek Kang Dana mah ulah wae kaleles is.
memang ulah lila teuing ninggalkeun salaki bisi kadituna jadi mata kaina mah kumacek Jang Husein we kitu kieu nama dana juk atuh puguhkeun heula ka Ki Adria ngan oma teh ulah isuk-isuk teuing nyilitna lantaran manehna sina marsian heula istal geus lila teu diberesihan ceuk Pak Haji nutup obrolan. Mohon ayeuna abdi bade ka paiya mungguhkeun cepdana kitu nama bari jung langtung terus ngaleos ka Imah Adria. Lebih ka imana drak-drak we dicaritakeun maksudna ngan kada atos-atos we cep komo saurna dileles teh aya guruna Ki Badra leres paiya malihan pamanta si moge halita hampir-hampiran upami teh aya Kang Andi kaburu ditulungan ngan Pajagra teh ku Kang Andi mah nambrung oge bener-bener hebat Kang Andi teh abi abdi mah cepdana ngebrehkeun pamujina bot oge cepdana ari kedah mayunan tiluan mah paiya mah teu kedah ulo biung keun we abdi tumanak ti warah ta si Husein teh cepdana nyarita tandas nakal geraheun atuh cep ari atos Dharma tangtos kepada saraki jaga teh mah cicing pasti pipilueun sanes paiya kecing margi pastina Ki Jaga teh sanes hanap-hanap pangabisana ari saur cepdana mantasim we hampir-hampiran mah kumaha upami urang ngajak Jang Andi we sapados regreg Adria ngangsungkeun pamadegan ulah bisi kena ku si Husein dijadikeun pakarang pikeun ngajejeh si Euis jejeleh si Euis cepdana teh saluyun kana saran Adria rasa oge tapi nya lah wios atuh pami kitu mah urang luaan bae kumangke mohon kitu we paiya ngan saur abah enjing tong isuk-isuk teuing margi saurna paiya bade piwarang ngabaresihan heula ista atuh mangamir oge di piwarang ngomean kanang munding deui saya urang rada siangan we tema Adria bari musiwa ngeluarkeun bakona terus ngelinting daun kaung cekes-cekes ngahurungkeun paneker sarabung ngaseupna tinu daun kaung nu dikenyotna nyerebung marangan panonna anu neuteup ka langit atuh nya kitu we paiya cepdana terus nama ngaleos balik deui ka imahna sanggeus cepdana ngaleos Adria mat terus tina kul bari hate kasida bingungna mikiran kumaha isuk lamun seuk manehna kudu riributan jeung Pajagra pokona mah tetep we ngarasa hariwang ngayonan tiluan lawan lain perkara enteng komo ieu mah cenah mata si moge teu kuateun ngayonanana tek bebeja we ka andikeun we cepdana mah ulah sina nyahoeun anggap we kebenaran paura atuh da ari kuring gulunya ngarupan tilu lawan mah deuh kitu gerences hate Adria geus kitu mah jerut manehna turun ti imah geus karuhan pangeusi imah Pak Haji saret jarempling sarta eueuh nu kaluar mah kidig bae Adria init maksudna rek ngabejaan Andi pamit biasa pamajikan komo Jang Husein teh geus tara cicing di imah isuk-isuk oge geus kenceling indit ka imah Ki Jalal biasa rek ngarasakeun ngasakeun pangabisa ka Pajagra atuh lamun penting teu kurang teu leuwih ayana di imah teh ukur samet isa eta oge bubuhan meunang mereketkeun maneh lantaran sieun dilongok ku bapana teu kasampak geus liwat ti isa
terus we ngalantrah teu beda ti kuda anu leupas kendali. Waktu Adria jeung Cepdana datang kaleles ka sampak teh imah Jang Husein dikunci ngan kebenaran teh katempoeun ku Pak Haji Qodir. Terus bae duanana disambat ka imah. Puguh we Pak Haji Qodir mah sama sekali teu nyahoeun kana hal ieu antara Cepdana jeung Jang Husein teh. Lumatak dina umakuna teh kacida berecakna wah ae teu sirikna tetarepek sagala ditanyakeun pang-pang nama ngeunaan kaayaan nyeuis anu saterusna mah sasadu mental dihampura lantaran can bisa dilongok ka Cipancar. Hal ieu teh pikeun Cepdana mah puguh we asa jadi cukang komo mentas dadak-dak we dicaritakeun yen ti mimitina adina aya di Cipancar. Yang Husein teh daya alain harita mah basa keur ngajajabkeun. Pira ku Cepdana nyarios ka bapa mah manehna teh sering pisan ngalongokan. Teu aya Pak Haji, pilih teh percantan mama ngawe taroskeun ka jinisna. Lamun benernya teh bener-bener kurang ajar atas si Husein teh. Cek Pak Haji beli tempat tempo keluar maksudna dek nyalukan ki jala. Tapi teu temong da puguh masih di mana gero nyalukan panjangnya supaya nyusulan Jang Husein sugan aya di imah jala. Tita tetalangke langsung nyusulan Jang Husein ka imah jala. Teu lila Jang Husein geus nyungurunyung kairingkeun barang gok ningali Cepdana lain deui reuasna. Geus tagpe aya naon-naonna kajadian anu teu dipikahayang lamun teu ngabejakeun nyeuis geuringna katutuluyan. Tangtu Cep Husein teh Cepdana teh ngadoni kana kalakuan manehna waktu di Kadungora atawa ngajak rek ngabejakeun yen manehna tara aya ngelo anggihan nu jadi pamajikan. Waktu dia dek ditanya nya nempo nyeuis ke Cipancar manehna bingung kupi jawabeun rek nyebutkeun osok da puguh aya saksi ari teu ngaku sok sieun bapana ngamuk anu antuk nama Jang Husein teh ukur bisa bedeb kawas jubleg ukur panona bae anu dilak-dilak ka Cepdana bangun anu kacida ceceubna. Jawab Husein lain ngecet tuh sia. Pak Haji nyentak mireungeuh Jang Husein ngabedeb oge geus tagewe yen naon anu dicaritakeun ku Cepdana teh lain jijieuna. Teu acan bah. Jang Husein ngejawab dengan gelekep teu beda jeung anu dititeulem ku kitu nama manehna teh kacida sieunana kudu jadi bapa. Kumaha dedengan teh acan sakitu geus sakililana. Nah atuh sia kaing mah ngaku ngapoe sok dilongokan. Sia teh asa ku kabina-bina teuing Husein. Pak Haji Qodir nafsuna teh ujug-ujug ngagigidir. Puguh deui ngarasa tu genah kudu jadi anak ngarasa dibobodoh Jang Husein ngadepedep deui bayi teu daek nembalan. Puguh we amarah Pak Haji Qodir teh beuki ngarosa lantaran kelakuan anakna teh jadi nyata-nyata ngawirangkeun nu jadi kolot. Mah Haji ningali nu jadi salaki ngambek teh geus teu bisa majar kumaha. Ukur cicing we bari ngadeg-deg Cepdana katut Adria jadi ngarasa teu puguh nya mah teh. Saterusna mah manehna pamitan rek mulang deui ka Cipancar. Dina balalikna deui teh Adria mah ngarasa bunga lantaran teu kudu ngalaman riributan. Bali panonna mah tetep rutret nampoan Andi. Geus paheut janji yen Andi deuk ngeping ti kaanggangan. Sajerutna Cepdana jeung Adria balalik teh bae Pak Haji teh ngambekna geus teu make ugal-ugalan deui. Jang Husein beak bersih dicarekan lak-lak dasar diesek-esek sarta ayeuna
Kene dititah nepungan Yeis bali sekalian minta hampura ka Haji Sawana lamun teu daek Jang Husein diancam diusir ulah cicing di imah. Memang kayang na oge buru-buru ingkah Jang Husein teh. Terus teh manehna turun di imah. Pokna marek terus ka Cipancar ari Pracat teh ngadon ka imah. Ki Jalal dak bebeja ka Pajagra katut Ki Badra. Memang bener ari indit nama tapi lain dek ka Cipancar tapi imah dek budak Cepdana tuman cenah dek diwarah deui. Pongan geus wani-wani ngadoni kanu jadi bapana. Ngaran-ngaran nu lembangnya saya tekung silila oge geus kasusul. Kebenaran teh tempat anu kacida hara-haraheuna anggang ti lembur. Ari tembong gerawok bae Jang Husein mah sasoak nitah daguan pogo we pikeun dia mangka cida leuasna teteh riributan teh teu bisa disinggahan mangka-mangka Ki Badra teh dibarengan ku Pajagra luak liuk nempoan Andi keukeuh teh jebul-jebul kumaha jangan di teh cenah rek ngajak tumpang rek ngaping gena sia dana can coga ma aing lamun can ngabubukeun hulu sia Jang Husein nafsuna geus teu kaampuh deui beungeut peureum tambaga panon molotot teh sirikna dikaluarkeun kabeh sugan weureu ku cubung sia mah nah sia wae nu bisa poporongos teh Cepdana ayeuna mah tandangna galakna kalebet aya jalan pikeun mulangkeun ka Nyeri uluh wanian sia ka aing naon perluna deuleu nya capek kanu lain-lain ka bapa aing nah yang diwarah deui sia teh ku aing nah sia teu rumasa kitu kelakuan kawas binatang Husein perlunya capek deuleu sordek kumaha karek sia ku aing di tandean Cepdana kalakahanang tang aya sia sugan mah yang modal dan tarpar deui Jang Husein nyebrot ngasukeun jurus kahiji timangan ten Cepa Husein anu ayeuna mah Cepdana anu ayeuna mah teu bolosong kosong kagentak manehna nyerong ngarobah kuda-kuda hiuplat jurus timangan ten teh dihancak ku teungeulan kepang beneran pisan kana pigeulang puguh we jabana teh ngarasa nyeri teh Jang Husein lain deui luasna mireung Cepdana ayeuna mah anu aya hojah ayo kadinya berak hancak ta si codet cirian deui tah kadinya beungeut sina pantes Pajaga marentah deui ka Ki Badra gagabah sia nyapek teh sia setan ari ya jo nya bae nafsu musia bareng jeung nyampekna Ki Badra sambul teh manehna narajang ayo lawan Ki Badra Pajagra ngabobotohan ret ka Jang Husein tekedah dibere hate cep angguran mah korok tah kenggerongana supaya teu bisa ngagogok Pajagra ngahatean jelas sangkan cep Husein hatena sentar Cepdana hatena sentar tapi Cepdana anu geus gilig hatena boro-boro ngerasa seber malahan atoh nu aya lantaran bisa mencak pangabisana waktu Jang Husein ngirimkeun deui peureupna gentak Cepdana ngareundeukkeun nyerong ngahan inca balik srog majukeun suku katuna teu antar para deui leungeun katu anu geus dibangun siku teh ngawa gedug kana iga bulungna Jang Husein ngegero ngarasa nyeri jeung tapi gerakan mah teu kaneg panonjok nu poos teh dilobah terus nyuruntul ka handap deuk dipake mapeg sila lawan tapi Cepdana leuwih gesit ngagerakeun badan ka belah katuhu bari ngagunakeun leungeun katuhu make gerakan cakar heulang
panglalar ti Adria. Tapi orang kaya kakasitan yang ngusain anu tetela pangabisana aya di saluruhan sabdana sakilat manenang ngangsueun suku katuna kahareup sanajan bener beuteungna teu bisa salamet tina jamratan jadi lawan tapi gerakan Cepusen jadi kaneg lantaran katutup ku si Kujang Dana nu belah katuhu. Hal ieu teh kesempatan nepikeun manehna mengirimkeun pandepugna anu teu misdeung ngekecet kana sirah akibatna duanana pada kebenangan. Jang Husein mah beuteungna karasa kajawa sabdana mah sirahna ngadadak asa lungleng katura lengan. Ditimpu satakarna kitu mah uyuhan tetapi nambru oge manehna ukur ngagigeug teu beda tilang layangan kurang angin. Sedengkeun Jang Husein langsung ngejat sieun beuteungna di Jawa deui. Adria anu keur cojok yang harupan kibada lain dikieuna cincengna bakuna mah sieun dibongohan ku pajaga. Lamun ngarepuk teh mangka-mangkaan di can jual kene datang tapi sajajan kitu. Ari kawan mah tetep teu ngurangan lantaran dipikirkeun teh nasib Cabdana. Lamun manehna nepi ka titih teh bisa kumaha nasib nu bakal karanapan ku Cabdana. Ki Badra atuh dina ngalawanan es tuning gede hatena karena rajangna garang lantaran cepikina di mana kadeseh oge piraku lamun guruna teu nulungan ku kituna teh panarajang teh beuki hebat nu ngajadikeun Adria ukur bisa ngapabalicetan ingkahan teu beda ti nu kadeseh padahal sanyana mah keur ngintip-ngintip kalemahan nu jadi lawan. Ulah kalau kau nurun-nurunan sia codet geus ngarasa teu kuat mah mending oge sujud sia kaing pada seuri bari pinu rasa dirasa tak kabur hiu bareupna ngadius rek ngaramukeun cukang irung sia nu kudu sujud mah kunyuk sia Adria ngeutak ngawungun gerakan tapak jalak pangwarah ti Andi plos panempuk ibadah pos kolewang leungeunna terus ngolewang lantaran digiwarkeun ku Adria. Hiu ceprot pereup katua Adria teu geus deui nganca dada ibadah ngadadak ngaheujeun. Saog Adria ngangsorkeun suku katuhuna bari ngabarengan leungeun kencana anu tadi dipake ngagiwarkeun ceprot kana careham ceprot lengak ibadah ngalangak srat tur Adria ayeuna mah nangeng basa telu angeun hiu keduk disusul pereup katuhuna ngahancak gaduh pada kerung bari badan ngoleang anu saterusna ngadebutna nang karakpan kang tartar langsung teu usik-usik deui lalembutana kabur ninggalkeun kurungan aranapan ngecoprak di pakalang. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung nyebut tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.